Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah tersepenpisan ke jelema anu dibere kesehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa jore jasa tak kai paminggu we ka dieu loba anu menta di deuleu sehat walafiat teu bagus ulama mun teu bagus lah di pasar menta di jalan menta ai kitu mah tadi Tangerang teh nu sok menta di deuleu kurang supuna bener-bener buntu leungeun aja buntu atau boga penyakitan. Nah, itu mah wayahna urang karunya sekadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gaga kumisna goda deui. Kumisna gede, teman-temannya wah, ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta kos itu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah, kiai nu sok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina. Lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta kabat proposal telepon menta cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah nukos kitu teh kiai dunia. Jadi ulama masuk ke hasudna Masya Allah ambalai ulama masuk terus diberi ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta hayu bae amalkeun ilmu urang praktekeun terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu teh kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus segala boga pesantren bagus ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis tinggal alhamdulillahirabbil alamin aya nu mangbangunkeun pesantren alhamdulillahirabbil aya nu mangbangunkeun masjid alhamdulillahirabbil alamin ai kudu menta jeung proposal komo ka pemerintah mah lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su mun dibahas jero teuing mah disuka teh ieu kok kitu eta ikut cerita menta teu meunang nu boga ilmu nu boga gatanaga nu boga wawasan sehat jelemana menta dikutuk ku Gusti Allah ibab dakwah mah di Indonesia mah kakak kurang nyaritakeun lempeng bagi lempeng geus asa kasinggung bae kakak nyaritakeun lempeng doang nu berkaitan mah geus asa kasinggung bae komun kiai nanti ikhlas kecuali lamun kiai na ikhlas moal kasinggung aing teh salah kamu haju kiai ribut jeung jawara colo da kiai hinggung aing kiai na teh ikhlas jawara nama omong ribut mun kiai na ikhlas moal sebab sanajan dicabok pasti cicing bae kiai jika kunaon dicabok bohongan nyinggung adu patok cabok siap wae jeer bae teh kiai cabok alhamdulillah alhamdulillah cabok bae alhamdulillah tilu kali dilawan atuh ku kiai ini ujian ngacengkang bae kiai moal malutang ka eleh kiai mah moal jasa sebab aya malaikat ngundurungan jotosan sakali 2 kali kena ka 3 kali mah ujianana Masya Allah urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib napakah wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe dibalikeun deui atawa bapana nu miskin wajib anak nganapakahan kanu jadi bapak datang ka kudu dijual harta nu aya jangan napakahan bapak mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh tukening bapakna aya dijualin jual tanahna jangan apakahan anak
Sanajan berbeda agama, urusan apakah mah tetap baik berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah. Nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur. Urang kuli, urang ojek, urang kuli panggul, ngabeca, jadi keni, kabelah dieuna dagang jeung sajaran. Kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar, anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat. Itu wajib kamu jadi bapak nganapatahan anak da aya jam sakadar dahar mah kitu kene anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kewajiban si anak nganapatahan bapak kitu kene wajib nganapatahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak tu wajib nganapatahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya teteh anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti itu. La tajib wa tajibu li fakirin gairi muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bae sapasakali beneran ki zaidna lumpuh wajib ku bapakna diberi nafkah atau bapakna nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kanu jadi bapak atau termasuk kana lumpuh kene itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana teh gering bimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu gering terus napakahan sati-sati di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan katobibanana hayang dibawa ka mana kewajiban anak bah kula dia ngagoler bae kurang puguh abage saminggu ye pengen ini gering apa mah gering bah itu kan ka dokter tuku siapa apa orang kadima kedolang mah obatnya jore lah bagus-bagus ayam gak usah ada kasih lo mahal kau aja jutaan dah akhirnya mereka dolang azana yang kedolang memberi macam ada aja kalau anak tuh gitu ulang tertinggi dibawa ke dolang masya Allah saralah ke obatnya obat darah tinggi diberi obat mah aduh teberes kontras eta kewajiban gitu atau anak gering anak nate hidayat teh upaya jaba tebogana naon fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak bawa ke dokter samping dahar jeung minumna oge urusan kesehatan anak. Nah, itulah aturan agama. Tuh, yang mau dipakai ngareuna. Aya nu ngalayan tetanggana Pak, saminggu teu kadeueuh gugung ya. Ajuun can ka dokter. Ai anak lah boga anak ku boga anak. Hitung boga anak sabaraha aya 12 mah anak. Kita anu ngalayan can, enten anu ngalayan jasa. Iya, dia mau kumaha gangkeun anakna teu kaur ka di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana masya Allah eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak
Ya Allah, ya Rabbi, kata lain saya tiga tenugas sekarang itu. Dikira berbakti nak kami jadi bapak. Tahetalah wajib kanu fakir, teu bisa usaha, wajib dinapakahan. Mun lumpuh atau budak atau edan. Nu kamari teh. Ijindul wajib kawalina amru sabir alal iktisab idza qadara alaih. Lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah kaeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet kaharupna teu hese. Mun dimodalan teh mah dimodalan kurang usaha tas ya usaha atuh nya. Ja atuh lamun teu usaha mah halarese. Nah ieu kurang dijejeukeun atawa dibawa kurang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam. Ieu teh tah ibu anak ieu. Atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah ditikeun bae di dia supaya bisa karena ngitungan penteng, ngitungan bata, atau bagus, atau alam dia bagus, atau bata, tadinya habakeun, itu terjoge, taliti, supaya jangan mandiri, nah, pas gitu teh, masya Allah diatur ke agama, walillahi musawir alal iktisab tidak qadara alaih. Kusain jika anu menggerjes nyana bisa dahar ti hasil dirina, hasil usaha dirina. Kumaha lamun ieu pausahaan anu haram. Aya oge nyana bisa ge nyeunan gitar. Di sisi mana ya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa. 1, 2, 3, 4, 5 asal tak 5 bersambilan. Terus gitu bata mangga. Asal tak 5 sambilan kita gedek ese sagena. Ya urut sarua bae. Ngaringkelna. Di situ bae teh ngaruh ge sekolah. Hei, 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali ruwat beres dipecat, apa dipecat itu. Rugi tukang batu atuh. Eta rugi nu meuli. Saya bae bahasa tak ngitung teh teu daekeun bisa bae ngitung teh. Tapi pas menekan teu bisa disarua bae. Ngombalian apa? Ngombalian lah hese. Asal ngombalian kuduna ieu teh 50, jadina 90. Rugi supir. Tapi ayah pabrik gitar, nyana bisa nyeunan gitar, bisa ngahua, nyawan teh sia ngahua. Kalau baheula lah ngahua. Sekarang Jakarta naon dua. Dua humahum, ya humahuna. Nyeunan gitar lo bisa haram pertama alatul lahwi. Atau nya nama lantaran hirupna di Karawang, jadi nyeunan kendang. Misalnya tak ulang jadi tak nyunan kos itu kan bisa nyen kenang ada tulawi itu teh haram atau hanya cicing di Bandung ya bisa nyen nu kitu nan garang-garang gimana jawan dia saja aduh gusti awal kalau tak lama eng berarti tenyahoan kan kangarana isi banyak biola berarti sok berenang. Ayo langsung dia naon ngaranna. Panen tak sok nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram teh digawe nu kos kitu teh haram. Lamun nya digawe di alat lagi haram. Ku ayana sakitu hasilna dia tuh haram. Tetanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duit teh leuwih tidak wajib bae kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Jadi gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di alatul lahwi. Termasuk lamun di minuman keras haram.
ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanana lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna. Berarti teh gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak, sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram, tama kumaha ngagunakeunana, teu mutlak. Nu mutlak haram mah alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu bae dah ngomong jeung sia mah. Ajeng kantri mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ta alat lahwi, alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun ku urang pake zikir mal bisa. Mal bisa da kumaha atuh ngagunakeun tah. Piul teh kumaha aing nyaho ngaran teh rupa ka piul. Digunakeun pake lain heuheuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pake heuheuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pake heuheuyan kos karena itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram sama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pake ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru sot ngagedekeun suara make alat. Lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat. Sarua jeung geus nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha maklutna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ye ku urang. Kadengena ieu mah ye mun ieu alat digunakeun pake ngedengekeun ngawih ku urang. Nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh ke urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Meunang teh halal mubah. Ngawih mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih nu mubah. Jangan ku tulis ya, aing ngawih ya. Nu halal abeh nyararahos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih eta cuma lain. Eta ngawih teh. Aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap kan aja. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Eta ngawih ngaranna. Mubah halal bahkan sunnah. Ngawih teh pas itu. Coba lamun kurang tadi lagukeun. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya Assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asya. Ya Assalamualaikum. Wah, ngetres ya kadang. Eta kos kitu teh ngawih. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngahalatan ilmu alfiyah. Allah Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Eta di pondok atau pakai gundang gendung. Tadi guna tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiah. Itu udah tak omah irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Sahilul ladzi kamat wa ata zidun munirun majhulun martata. Nah, eta nu kitu mubah nyanyi. Anu haram. Nyanyi teh nu haram mah. Begadang jangan begadang.
Aduh, udah kita kenal kok mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kajawan urang nu mana nu sunah, hayang ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi, halal, mubah. Nyanyiikeun kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyikeun teh kuari mah teh disiirkeun. Teunana mubah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin, boh resep, boh semangat, boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Teh bener. Sia mah teu bisa ieu kos kitu mah. Sebab lain diwikan begadang deui ya. Ayo kitu kitu mah teu bisa tah. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Menang teman nggak bahasa urang. Tapi nggak bangkitkeun lah. Model siiran-siiran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakeun rukun wudu, rukun sholat. Baheula mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana. Mama Gempakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa Bapak Kolot Gula, Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid, terus 2 jilid. Ayat eta siiran tauhidna. Teunana make bahasa Sunda. Terus itu tanya nih. Aya urang nyanyian heureun tapi eta. Orang bacakeun bae nyanyi kos kitu ye. Eta urusan nyanyi. Nah, ieu mah alat lahwi. Alat khusus pikeun lahwi. Ari ieu mah speaker, nu ngaharamkeun speaker can pati bisa ngaji. Can lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kun nabi takrif dan naon. Mantap. Dikelas kebelah itu tetep nae moal beres. Ngan sararesena munazorohna teu nyaho lebah. Yes, kulantaran teu lebah, nu taslim, padahal geus sabaraha kali nu ngaharapkeun speaker teh ewet dalilna, tapi teu daekeun taslim, berarti ieu mah lain munazarah kabelah dituna teu bisa mujadalah, bisa mukabaro dosa, entek teu dilawanan kuari mah ku kiai. Lah, saboda teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok diharam, speaker diharamkeun berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir, lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng ka ditu. Ingat keur cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi. Haram, ini satu hasilnya ge haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta, jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, non urut ijat, ari di jero na urut. Hanya jadi satpam na haram. Bos gitu data. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nukas gitu, bapak tetap wajib nganafakahan kado jadi anak, lantaran haramat bisa ngajamin karena nafkah diri. Wa ilam lakun kail muktasidin, namun pengucapkan orang bahwa sifatun kail muktasidiah surah bian qadar alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu. Lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir, kemudian teu bisa usaha, kemudian muriang, boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan, wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah. Warimah bukanna
kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nya lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon. Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang. Fakir teu usaha padahal gagah ieu wajib dilapakan apa henteu. Kudu jadi kolot anu tadi mah aya hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha numontok bisa usaha lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dinapakan. Kuari mah aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema mah gagah enak luar biasa. Kan nyahoan seperakna ya lamun nganggo sakinta setengah watu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangga mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat teu muriang teu gering teu edan lain budak ngan susah ngan teu daek digawe mumul jasa wajib apa henteu dibere napakah kudu jadi kolot aya bermasalah ya. Ieu loba jasa di lembur urang kok sadar ieu loba jasa ieu. Nah, ieu di dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat 3 kal kahiji sanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far. Kalau kahiji tetap bagus nama wajib dibere napakah baik. Mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan. Mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot. Wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak. Lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot. Nah maka jeung wajib segala rupa padahal manyana mumul li annahu waqtahu lil insan ay kullifa qaribahu al kasaba mati sa'imali. Menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gableng bapakna teh goblok. Asana Inggris eta bapakna goblok. Tanah ayah, warung ayah ngan anakna mumul. Wajib baik bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ke kuburan. Harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama. Atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh lain nu bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keur ngaji mau bener-bener. Bener oge bener. Salah ternyata kiai teh salah. Balik bae ka imah dipenta ku anak. Elola. Sia beda gawe. Kitu kan. Atawa ku ari mah bapak susah jasa. Beneran disaeun mun digawe mah saking ngaringkuk bae aing ngarokok hayang di Samsung waduh. Cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangit kalau mah. Pak. Atuh hangit ya paksakeun dia bapak jadi gawe. Tetep aing geus siap boga mobil aya di sia motor aya di sia saya keur gagah main nya teu bisa mah di Samsung acan ka aing. Aduh, ieu bapak parah. Dek, pokona mah. Ayana sia teh beuseuh bahaya aing nyaho dia. Wah, susah teh ngadalin di budak tuh. Nah, tetep baik. Menurut agama, sanajan kolotna gagah waringkas teu daek digawe, padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar diri nama, tapi janana mumul teu daek digawe. Anak wajib bae nganapakahan kanu jadi kolot.
Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan, nomor kahiji, nomor kaduana jore amat anak mesugi, bapak datang ke teu dibere dahar-dahar aja. Cak pandangan umum ge ambo tasik teu kira-kira ambo daya ambo anta ambo. Ambo ya sih bahasa Melayu naon coba ambo ayo. Ya, mantak ngeunahan Sunda. Sunda mah ya ambo segala. Nah, ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa. Ieu anak mah boga toko, anak boga mobil, anak boga perusahaan, tapi bapak hiji bae eta atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan-napakahan atas yang naon eta harta. Jore jasa tah anu mantap wajib bae anak ngadapakahan bapak. Sana bapak mali gawe datang. Balik ngaji ngeudaing nangis-nangis. Mali gawe meukeun anak bae. Untung namanya ada di Jawa ente, anak anak pakante, bisa pakai di Jero imah nih teh. Kumaha? Biaya. Neangan lo mahal-mahal aduh. Neangan lo mahal-mahal aduh. Sisi jalan menurut itu. Dan iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tama loba jasa anu dedehingnya ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu mah disawa jang anak. Itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu, padahal mah disawarkan jang nyana ieu. Ngan tetep anak berkat pakai tatagenan. Tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot. Teu bisa mah ditawar deui jang kolot lain, kolot ieu nah ade ge pae. Sareng itu teh anak teh tadi cikupa mah teh. Asa ngomong saja tuh jang kolot. Mun ieu mah ngeunaheun biasa urang eja meuli sawah deui jang naon ai geus cukup. Tapi pandeuleu bapak sugan be, ai bapak, ayah, deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna, nyana mah teu meunang digaldeun ka aing mah teh mengaku dong, tak diakukeun jang bapak, anu ngurusanana ayah, hasilna Allah kabeh jang bapak, deuk kumaha tah deuk kumaha jang bapak bae geus. Sarang ta anak lokos kitu teh. Sardo, Allah cenah. Allah. Geus kanyengerian ka jeung duku wae taklana. Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya. Besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ieu kuari tinggal dipake bae. Anak terlantar, ulah datang ka terlantar, urang teh bapakna. Jore jasa, ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina. Eta bapak sakitu sugihna anak maneh ese jasa ku korep-korep dur pakah teh bapak. Yang naon ngeuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambean ge embun-embunanna geus bau kuburan nu sabenerna mah. Tapi eta luar biasa berat teu jasa mere kanu jadi anak teh eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar itu mah mere jang hura-hura bapak ge deui ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae mer tadi teh jang naon nyawa sorangan pan kula mah bergaul ai sia bergaul naon bangga ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta teh lah tadi kira ku nya nyawa ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula jaya ieu kere ai deuleuh heula ka sia bapak ku koret aja saya mah sebut koret ge deuleuh heula waduh barang kagelam teh keur men sodok di gelam. Masya Allah, di Pasir Gadung aya di main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok di teh di Grogol, ai pari di Gelang aya, di Pasir Gadung aya. Atuh kudu nama kulurah di eueuh-eueuh. Ai teh anu maenna ge lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, perjalanan kiai nyahoan bae, atuh lain nyawan aing diundang nyalateun. Naik mobil angkot dari jadi main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di Gelamang emang parantina.
terus lamun digelam geus eueuh anu sok udang dibeuting asana kamah disunamikeun ku Gusti Allah. Digelam sakali deui sia nyaraho ka lembur gelam. Cilok ge aya deui. Aduh ngan cilok mah main nama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita hari mana saya tinggal sedih nabe orang lembur keayaan kos itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu rezeki Allah mandala nu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran orang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah Noel. Pajarna gebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus teuh bejang dakwah. Masya Allah. Orang nampiling anak laporan ke polisi. Urang kena sanksi deui bae. Isi negara dan ngelinau. Bisalah, gitu bah tinggal. Nilai gitu, kagusti deh, balik, mun, atuh kan sepanjang jalan lo baca senu gitu. Bisa tinggal ulah kemana-mana, ngadoa lantaran yang mana ambala. Gaul kedua, almarhum mutlaqon. Dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah, bapak sugih, si anak mah tegering, tesetruk temuriang, mampuhun mun digawe kaul kadua mah ulah dibere ku bapana. Naon sebab istighnaihi bikasabihi an gairi lantaran nyanamun boga kadaek, makbul boga kadaek, bisaeun sebenarnya jang sakadar dahar. Kulantaran nyana bisaeun gawe jang sakadar dahar, bapak ulah bakal merek kajuda di anak. Dan antep kehelana diwarak wae saeta lantaran gagah nyana. Atau bapana bisa gawe, tapi teu gawe. Dan sakadar benar-benar kentangan kan menjadi anaknya menta ulah dibere geus ku anakna heulaman diwaraheun datang ka maneh lantaran bapak teh jag waringkat mode bisaeun macul ge bisaeun sagala rupa bisaeun kene tapi eueuh kadaek doang na tetep bae ulah ka dibere kenakeun mandiri hirupna lantaran nyana dibere tanaga ku Gusti Allah teh digunakeun tanagana Allah tersepentisan ke jelema anu dibere kesehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa tak kai paminggu we ka dieu teh loba anu menta dideuleu sehat walafiat teu bagus ulama mun teu bagus lah di pasar menta di jalan menta ai kitu mah tadi Tangerang teh nu sok menta di dele kurang supuna bener-bener buntu leungeun aja buntu atau boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisna goda deui. Kumisna gede, teman-temannya tawa. Ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta kos itu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nu sok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina. Lantaran diberi ilmu nyana, tapi nyana menta kabat proposal telepon menta kan? Menta. Cek ahli tasawuf mak lain kiai Allah, nukos kitu teh kiai dunia. Jadi ulama masuk ke asupna, masya Allah, ambalai atuh ulama masuk. Terus diberi ilmu ku Gusti Allah, ulah sok menta. Hayu baik, amalkan ilmu, kurang praktekeun. Terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu nanti kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah asal urangna geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata ulah sok kayak gede-gede segala boga majelis bagus segala boga pesantren bagus ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren, alhamdulillahirabbil. Aya nu mangbangunkeun masjid, alhamdulillahirabbil
alamin ai kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Nah, mun dibahas jero teuing mani suka teh. Ieu kok kitu eta ikeun dari menta-menta teu meunang nu boga ilmu, nu boga gatanaga, nu boga wawasan, sehat jelemana menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nomor kedua alman ubat lagan istiqlaihi dikasabihi anggari mampu digawe ulah teu digawe mampu usaha ulah teu usaha ulah ka digawe. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah boleh bae secara mutlak, cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Jadi bisa dengerin kaul-kaul orang mah tinggal ngadengikeun doang yang mundutan bae. Kalau penting ada uduk aja ngurung mare. Hubungan aja tukang uduk malulu. Wazalihu tajibu li aslin la karin. Kaul katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Oh. Jadi sumber katilu mah ieu teh siga tengah. Kaul kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Kaul kedua ulah secara mutlak. Kaul katilu mah tafsil. Lamun nu miskin nak bapak wajib anak kajen kukumah ge ngadapakahan bapak bah. Nabana kebakaran apakahan bapak. Tapi lamun anak anu pakirna nu miskinna ieu bapak teu kudu nganapakahan kadu jadi anak. Wah, sama ngorak kene, budak kene, make jeung mumbul ka bina-bina. Tuh, gitu tetehnya cara nganapakahan. Di antara kaul nutulun panghebat na mana? Salisu awharu kaul katilu kaul adat. Iyalah didukung usapabara hadalil setelah tafsir. Beh, urang nu katilu nu hebat mah. Jadi kesimpulan anak warin paling hebat tadi ya. Andai kata aya anak susah, ai jelema nama jag-jag waringkas, dibere tanaga jeung kasehatan, ngan teu daekeun digawe, bapak ulah wa kamere kanu jadi anak leuwah supaya daekeun digawe. Beusi ka dituna engke teu daek digawe. Engke anak mah pan kaluar deui, merjal deui, ai dihitung geus 17. Ayeuna ngaringkuk be, sakumaha? Besok hari gue ke Sakarang. Lain, toko Bandung teh besok hari gue bae. Tuh, saya nyarang bae Pak, kabayan segala. Eta kok gitu. Kok kabayan. Tuh, dogeng kalau baca si kabayan. Insyaallah. Tapi lamun bapak kuwi mah. Lamun bapak nu susahna padahal jag-jag waringkas tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Jadi sebelum diwarah-warah ulah kieu ngomongna diwarah bapak aing gua aing tambok. Jere amat ngomong ngawarah bapak. Anak bapak ngawarah anak. Sedang da bahasa bapak mah geun gua aing molo ka dibere diwarah heula cenah daekeun. Mun tanjina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Ai anak mah kan dia dibere-bere diwarah gua aing bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh bapak tidak di Jawa jasa kan Jawa reta bahasa gitu Jawa reta kok gitu tah manggani di urang kok gitu ngawarah bapak ai anak mung diwalah ku bapak ai bapak warahkeun anak ai anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak dia tibalik bahasa tibalik iyalah nya geus urang nu jelas sama kudu usaha ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu mun daharna sangu keneh usaha kecuali mun daharna geus batu. Setu teu usaha jangan lawan atuh sangu teu dahar batu anu daharna. Sia mah nu sia bae. Itu batu nang di mana? Di jalan badan bener. PU ge hendaknya kota. Sajanya hasil korupsi ieu lah bukan diharan apa kuai. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Garungkan di kuari ge. Aduh, Masya Allah, Gusti. Nah gitu-gitu kurang lamun dagang, usaha, nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram,
tinggal gugurkeun napaka mun anak ka menjadi bapak tetep ambek haramat teu dianggap. Dianggap nentak make kasopanan inget ka dongeng abah bae abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis dagangna dagang endog bae embungeun nya nama dagang kotok istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teu sini. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dingan, kotok dingan, endog. Abong-abong boga modal tuh wabe, just disebut nage market super. Super itu masih segala ayah. Tarasi ayah didinya. Meyakin batu. Jeung teu meunang sledingan dina usama kalau masuk dongeng dina kitab dah. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka peladina lantaran ikhlas dan magahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahareupeun di mana ke orai lumpah. Cokot ustad beureun itu namanya saudara. Kayak isukna deui aya deui orai ka dieu trek mawa deui sadirham. Mau ada cukup tah nya magahan ngejah jadi diberena ku orai kitulah kekawasan Allah Subhanahu wa taala nya bertafakur be kakak adi duaan nya ieu urang alhamdulillah aja sanajan murid ka urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas tapi Allah Maha kawasa ieu orai nya urang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah 4 gram lali-lalagan tadi sedengkeun 2.000 pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cenah ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana orai pasti mawahan telepon ieu nya ieu beureun ieu harta karun teh dituna. Kajen gugung age aya ieu di dituna ieu loba jasa. Urang teang we ieu ka ditu ieu ka puhuna. Tah jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bae ieu. Eta ulah kosok itu aya dihadap bae. Ini jadi handap dari tukang ukur udah sok kayak mau jeung bos ngarangki jadina henteu silih sledi cek adina ulah ka geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu urang lamun terus ka puhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun ka jeung gogo mah inget ka menteri golang aja ieu dengan harta karun dan menteri sih kos kitu dengan data karun. Nih, kakakana tetap aing mah ieu pilingan yang diteang tadi itu sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman teh ti kieu mah pan cukup jangkar doang. Ai tadi itu mah kapuhuna ku urang bisa nyugi mah, bisa meuli mobil, pan yuk bisa kawin deui enggak itu deui. Sakadina ulah. Urang ikhlas bae bisa dibere Allah. Besa tuh sia teh daek mah aing bae ka ditu. Begitu isuk nadit orang yang datang diintip punya nakam mana ilumpat na orang kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari gol kan pada amat waduh bener iya mah di dia orang lah yang ngaringkel benusuk ngiriman teh didinya teh ngaringkel salah ngaporai ngomong ndek ka mana sia
caknya nate cakakana teh kula mah hayang nyaho ieu unggal poe dikiriman di mana teh ulah sok hayang nyahong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas cak orae teh ieu geus ulah kudu nyokotan ti dieu ieu mah geus nu aing cak orae lain nu aing teh di kita ngurusan ieu ku Gusti Allah lobana sabaraha teh cak aku nya ditakeun lobana sia teh kapae moal beak ieu loba jasa ieu mah ieu diandak bentang caringin geus bongkar ge kun hudang deui bentang caringin bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala ieu tah emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya ngan ora jore jasa pan eta nyantok pan ora mah sekarang ngaranna cekakana dan teu kula mah hayang nyaho bae lah sia lain hayang nyaho nya nu cokotnya hayang nyaho ceknya nanti jangan cari cokot bahaya siap bahaya bertarung cekakana penting mah hasil bahaya tak ulah cek orete dikiriman aing teh ieu dikiriman ku Gusti Allah teh teu sangarangan mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu ya aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah kuari mah kakarak tadi hamdal sebab ikhlas ya seutik kana mun ikhlas yang gede ku aing dikiriman meureun dua dirham lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah akara dirham doang tingkatkeun da ikhlas sia teu bisa sekakana angel kasugih akhirnya mau ka monggol kakana teh kadinya beuut jeung orae dak dicek aku biut teh hulu orae bensurul marah orae lantaran orae sancap gede sedot tinggal adina bayi kakak balik ke mana ceknya ieu kakak aduh kapangi di tangan-tangan hadapun beringin dek mana sia cek orai teh kula mah dek neang kakak sia geus bae kunaon tuh dipaehan bongan ngalawan ka aing emang kunaon nyana hayangeun ieu hayangeun harta nu ku Allah dititipkeun ka aing nah kulantaran maksa atau otomatis aing teh teu bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah ditahdi kitu nan garang dirasa tah bae pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan akhirnya pasti itu tah eta kunaon buncunur ieu ku kakak dia palu ulu aing buncunur tah gara-gara nama kita tuh kula mah ampura bae sia aing moal naon mah ora teh moal naon ora teh moal naon ya bawa kan ditunggu sih di bambu dikubur tadi nanti kiamat yesus nasib kakak datang be orai tadi hample kekekerai ulah kamu mana lah ngobrol lah ada orai teh tim sukses kan berarti kan coba can paham kena beri jelas kan bego aing aduh majro-jero aing ngejelaskeun buat gimana aing mah dina kitab sia awas ya pajar Golkar itu lain ngan aya persamaan doang kita dina teh kula ieu sabarang kehilangan kakak kula teu bisa diterus cak ore teh kehilangan kakak aing geus sarua bae aing inget aing ieu kasia aing karunya lantaran sia teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia aing emang tekarunya cak ore kasih karunya sebab dia kehilangan kakak tapi aing ngaca cak kana buncunur gede jasa aing gereget kakak sia cak adi emang sok ngaca udah lu ngomong aja orang ini ngaca orang kana aing ngomong teh buncunur ngomong cenah tah aing teh cak kakak teh geus ieu mah tingkatkeun bae cak ore pokoknya asal ditingkatkan ikhlas ya aing pasti dikiriman deui kiriman nu leuwih gede deui teh Gusti Allah tambahan meureungan heuh si orai ngeuna mah atuh magahan ngaji bae eta teh orenganan eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka ai asli nama kuarieu ai magahan ngaji bae ayu bae si ikhlas udah sok nyaho kapuhuna ka ditu segala jadi tim sukses, segala kiai, segala proposal. Tak saya keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orai. Asal geus dicop ku peurah orai, ngagoler kiai.
ngagoler mantap tuh di ditunggus ngagaloler ya di kulon ngagoler di wetan ngagoler makanan modal segala eta padahal aja tingkatkeun ilat eta teh hakikat kabeh Gusti Allah dikiriman saha jelema nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing cek Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia besi hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaran naik kapal dibere ku aing sia minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan tuh ya panjang kalau mun disurahkeun mah gitu jana gitulah dagang ge sarua lamun urang keur dagang ulah sok nyaho ka puhuna urang masuk inti teh bosna di mana ya bosna di mana ya saya nyaho ka bosna ditoktok atuh ku bos ditoktok ku pegawai kos kotok tunggu nama ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake teh ulah sok make sliding tackle kos itu kalem-kalem aja ge wayah naik ye urang dengan sendirinya komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat ulah osokna deketan orai lantaran perah kata didu sanajan tangkal caringin lobah duitna nganu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipakok asal kena perah orai ngagoler kajen gukungan ngatak kiai Golkar mah kena perah namanya ye lah iba dongeng teman dari sana kos gitu dari sana ntar arang deh asal nuka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10 himah eueuh ti kiaina lantaran tadi nama gahan 100 kuari jadi 10 teng balik bae lah kesel mama mama juga ngojek eta teh berarti kena perah orai Golkar ya datu menang sliding-slidingan tentrem bae lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam jiu fitanun yatslu ba'duha ba'dan lan teka pirang-pirang fitnah kang maca sabda setengah fitan kang maca sabda setengah ya umat ba'dan ing setengah tajiu hal teka fitnatun apa fitnah faya kulul mu'min kang maca sabda kang mu'min hadhihi tuhlikuni utawi kila fitnah iku bakal ngarusak ya hadhihi izun tumatan kasibu kari-kari narima ilang ya fitnah atau ya hadhihi tajiu fitnatun dan tegak apa fitnah kanggawane fayakulu magangu cabya mu'min hadhihi tawi kila iki fitnah iku hadhihi kila iki fitnah kang ngarusak aman ahaba maka utasa paman iku mikadaman yaman ayu zahzahin taden gitu usir yaman atau dena doakan yamanan nari saking neraka unukolata dan panjingakan yaman al jannata ing surga kaltati fitnah tau maka becik nekani ing mana fitnah tu fitnah yaman wa huwa yuminu ma gadafal tadimbang kabecik tegahing mana fitnatuhu fitnah wa huwa yuminu billahi wa yawmil akhir halau tayaman ikung iman kun yaman ing Allah lan ing dina kang akhir wa yati ilan nasi billadhi lan becik tekayaman maring manusia kalawan ngagawa kalawan billadhi kang ihi bedemen ya ladhi ayu ta ilaihi nyata dan tekani apa ilaihi maring ladhi wa man daya imaman lan utawi zabawang kubiataman ing imam fa'atahu akan ngawekeun ya man ing imam sabqata yadihi ing gitu sabqata ing cekelan tangannya ya siman salaman tangannya ya siman wa samrata qalbi lan ing buatin ya siman fal itu maka becik lurut ya man ing imam
ini statu alaman kawasaya siman fa in jaa akharu yunazihu maka lamun teka apa kang wane kang malawani akharu ing imam fadribu maka pada mukul sira kabeh unukul akhar ing gulune kang wane. Wakana Abdullah bin Umar yakulan ana sabab Abdullah bin Umar iku ngucap ya Abdullah ati ho ya ana sultan urut sirahu ing sultan ya ana najah ya Abdullah ing sultan itu atilah ing dalam taating Allah asilan ilayan sirahu ing sultan bi masyatilah ing dalam masyating Allah. Wala badul ulama ngaji suap setengah ulama wal murad bi qali fadribu yang terkadang karapakan kalan ucapan kanjing Nabi ngucap-ngucapin apa fadribu ono kal akhar wa azluhu wa khaluhu la qatluhu wa matuhu yawi ya murad iku ngucap akhar wa khaluhu tegese ngucap akhar ngabedole akhar orang matani akhar tegese ngamatani akhar wala badul lan ngucap setengah ulama al murad bi taikan eka bukan bihi kalawan gitu kaulihi fadribu kotorasi ku megatkan siraho iya akhar wa idha bu nafsilan ngilangkan napase wa idha bu nafsilan ngilangkan napase akhar itu ala hadha qawlu alikang ngudukun ala hadha ingatasi kila qawli apa ucapan kang Nabi bihidin akhar dalam hadis kawana fadribu bisayif kainam mangkana maka mukul sira kabeh ing akhar kalawan pedang ikut tenemo aman kana saban awong kang tenemo yaman. Wa zahirul hadis dan utawi ya qaulu fi hadis al-akhar ku zahir hadis lakin syurita bi dzalika yakun al-awal adlan wallahu alam tapi dan syaratkan dalam mangkono mazkur perintah apa kang awal iku kang adil wallahu alam bi tapi dan syaratkan bi dzalika dalam mangkono mazkur apa yakun al-awal yang tanah apa sultan kang awal iku adlan kang adil wallahu alam muti Allah iku kang maha uningan. Kanjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ye awal nama afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai loba fitnah sahur kanjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'dun bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu woi bakal anu tapi tata geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buk panjang lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek. Tak omongan kalau teh nyata jasa engke masih pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake celana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lalaki teu bigang di bajah lalaki dibakang aya ada laki oh bener lalaki barang turun tak aya susuan tuh salah siapa tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah mak di sawah tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti. Engke mah jelema dagang teh dagang imah, sia imah didagangkeun, dipikir ku urang mah digotongan imah, oh lain atuh dijieuna di mata. Kolot baheula nyararata aja, masyaallah. Luar biasa. Engke mah partai nyaritakeun partai loba, engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui, partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui. Itu bararagus bang, bagus nah kabeh makin kali itu makin jore baik diletikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula
segala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan tu wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta ira di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tah adu parang sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak gitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta yang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapak bakal ngebunuh anak ngebunuh bapak emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang jacirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakal nyang gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kafratu wala zina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin aku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina Kangjeng Nabi bakal kos kitu maknya henteu maknya jak kuari anak zina malulu atuh pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina eueuh masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratul riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nementak eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka
Tayalah kaji fitanun yatslu ba'duha ba'dan, bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui. Geus diomongkeun tajiu. Sayati. Kanjeng Nabi geus caritakeun bakal datang. Tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap, makin loba, makin dahsyat fitnah teh. Mantap kadina taji'u fitnatun, datanglah fitnah fayaqulul mukmin, cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni. Fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang. Aduh asana bahaya ya engke sumatang kasih pulas eueuh deui. Engke wataji'u fitnatun, datang deui fitnah fayaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae. Kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades. Mulai ustad dibarara duit, kiai dibarara duit, atuh ustad ondok mah seseria. Ondok teh seseria. Asa menang, asa untung. Tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna. Pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah. Asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada. Leuwih gede ieu mah. Leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu. Sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huahe, tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadele ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu. Di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin. Jadi geus kabagi 2. Kuari geus bage. Itu motor lagi lamun diselat teh. Atut. Lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah. Eta kos kitu mah fitnah. Bagi anu raramean mah anu asa menang geus heheotan bae, tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokan lamun urang dek berjuang ya boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deh PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh nyelonong jasa teh teu pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon dia partai urang ieu tadi PKS wari orang PKB geus eueuh maut dia pimpinanna anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku bae tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kudu berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabajukeun nagara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba
Ente kumaha coba kos kuari ya mun diatepkeun bae orang NU kaserang ya ku Muhammadiyah. Lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah. Nyana masuk melalui birokrasi. Geus lain nyaritakeun demokrasi deh, nyaritakeun hukum dibawa ku nyana. Tah ieu geus bahaya jasa kan. Air zaman Gus Dur bahkan ulah aya unsur-unsur hukum, demokrasi bae. Hukum mah cekelan di organisasi bae. Kuari mah ngarayap. Lamun ngarokok diharamkan melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap. Lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan geus berarti geus diserang. Lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi. Mui kuari. Nah, diusapan titah nyeun keputusan. Kan berarti ya diserang ku Muhammadiyah. Urang macam diserang ya, tapi orang Jogja mah diserang. Diserang gitu, diserang. Kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dia. Hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya? Dia maca koran, ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat. Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Ada Bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca berbahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh. Nyara terus bae nyulusup NU na ieu HS bae ngees. Serangan. Partai dengan saukur ngaranna doang, Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam naon deui? Geus P3 geus. Tuh BPR dan lain sebagainya ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbul lah gairah hayang orang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai, perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela. Urang berangkat perang teu eureun-eureun. Ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu. Ieu mah pahayang-hayang ka bagi. Pokos imam masjid bae, imam mushola. Nu pantes mah jadi imam teh itu, dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala dokolin terus bae. Para rantes sebenarnya Eta terus bae gesek-gesek. Iyalah zaman fitnah tekos kitu tajiu fitnatun. Ye terus teu eureun-eureun fitnah. Moal eureun-eureun terus bae ieu mah. Mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih. Padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh. Pembisik-pembisik mantak naon atau bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korenyanan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoan maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dia na koran untuk make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibatina wiridan kos kara itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah untuk menang salah setik tah nemantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pahara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzaha dijauhkeun tina neraka ayu khala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet
Salamet kamu. Geus we cicing. Waalaikumsalam. Iya aya sumbangan ti atut. Gede teh leutik. Leutik haram. Gede ieu meja. Haram. Haram. Main sama mobilin teh motoran. Sama mobil halal. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ijai tijati ita bukan sebenarnya 500 haram haram bejakan haram 500.000 haram haram aing mah geus moal tanggung jawab di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawab na hese lah bong nana daletik soran haram minggu hari seperti 20 juta haram haram iki mana jadi mah 50 halal budak 50 mah kembali apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dolor atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha bakal kitu-kitu kene geus maningan atut bae teruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah asana pegata urat pegat asana 1 miliar mah eta tolol aja saya kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe nage geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum kolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok gama tuh tadi Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama eta teh geus haram milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teman jadi pemimpin layak lalkong tak bisa diganggu gugat lamun datang pita seperti eta kemudian manehanana teger baik haram baik selamat sorga tanugas gitu lamun dak dia datang dak diberi duit hanya halal lalkong syah neraka bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang Serang yang kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadi aing mah jadi kiai we ka neraka kumaha sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadi nama endekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieu lah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar sahaja lemah anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus altatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji yang celing teteh naon ngaranna huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah
iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah. Di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna, percis kos tidak sirah kitu bukna ideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu. Tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae. Terus ieu keur carita ala kadarna dong fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi, fitnah tina HP, fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya. Engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah. Geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh ya. Tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh ku hari baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman aya kiai memang pantas geus kitu teh. Ku ari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aju kiai na joget deui atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah make joget ieu. Atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun. Tapi keur henteu mandek nanaonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya. Amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Nu tentang kamari ieu kurang kumaha teh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram. Bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia. Tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus kudu nukil-nukil mab saralah ku ari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong kitu lagi kiai. Tah kiai na bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai. Santri teh kudu nama usahana kos kitu teh. Jadi teu capek tapi untungna gede. Nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae kieu teh. Mudah panjang umur bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiai na anakna boga showroom. Atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg ka apa ku kiai jadi orang koros mah tuh. Tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus. Hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.